supaya roh urang timbul sinaran maka kudu aya nu dikurangan 4 perkara di diri urang. Mun bisa ngurangan 4 perkara, ruh urang bisa sinaran keluar mengenal Allah Subhanahu wa taala. 4 perkara nu kudu dikurangan. Hiji, ngurangan dahar jeung nginum. Mulai guys. Mulai guys. Aduh sudah kiai hampura. Hampura tuh mata. Eta kan urusan anak kaawak tah mah. Lamun urang teu bisa ngurangan dahar jeung nginum, tetep ruhani urang moal kaluar. Kula pernah dipicung di Aang Baden, ruhanina timbul lantaran daharna saeutik. Abuya Cadasari dumantak ruhanina timbul daharna saeutik. Haji Pendi dumantak ruhna terkubur daharna